Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun sumoga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinna nikmat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat. Sholawat sinareng salam mugi tetep dileureurkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, sahabatna, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta simkuring Widi Siti Fatimah di kelas 11 MIPA 5. Simkuring ngadeg di payunan hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panumbu catur. Wilujeng sumping ka Bapak Ibu guru anu ku simkuring dipihormat sarta teka kantun rerencangan sadaya anu ku simkuring dipikareus. Oge simkuring ngahaturkeun nuhun ka para hadirin anu parantos hadir di ieu sawala anu ngeunaan kasadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kanggo muka ieu sawala, hayu urang maos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Ieu sawala teh dilaksanakeun lantaran aya rasa prihatin kana kebersihan lingkungan sekolah anu beuki dieu teh beuki ruksak. Di antarana loba runtah di mana wae. Oge sakola ieu teh tos lami teu diangge ku lantaran aya pandemi. Tujuan sawala ieu teh nyaeta kumaha sangkan urang tiasa ngajaga lingkungan sakola sangkan bersih jeung sehat. Sateuacana simkuring seja nepangkeun pangjejer di ieu sawala nyaeta Bapak Ija Suteja MPD. Wilujeng sumping Bapak. Para hadirin sadayana, supados urang leuwih naleman jejer anu bade dibahas, hayu urang regepkeun ka mandal ti pangjejer. Mangga kanggo Bapak Ija Suteja MPD kanggo ngadugikeun ka mandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ija Suteja MPD anu parantos ngadugikeun ka mandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Sering urang magihan slogan-slogan nu aya kaitanna jeung kabersihan. Salah sahiji sloganna nyaeta kabersihan sabagian tina iman. Slogan eta teh ngajak urang sadaya sangkan hirup bersih jeung sehat. Jadi hayu urang sadaya ngajaga kabersihan da eta oge kanggo diri urang nyalira. Salajengna simkuring bade masihan kasempatan kanggo pamilon anu bade tumaros. Tapi ngan ukur 2 jalmi. Hatur nuhun ka Tiara anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosana kirang langkung ngeunaan naon tindakan anu ngajak urang sangkan sadar kana pentingna ngajaga kabersihan. Sumangga ka Bapak Ija Suteja MPD kanggo ngawaler patarosan ti Tiara. Hatur nuhun ka Bapak Ija Suteja MPD anu parantos ngawaler patarosan ti Tiara. Anu eusina kirang langkung. Nyaeta nu paling penting murid gaduh kasadaran diri tina hate nuranina sorangan. Terus diayakeun piket kelas, guru wajib negur lamun aya murid anu mijeun runtah padu wae jeung mere sanksi ka murid anu ngalanggar. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Oge kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku paosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur nedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan anu matak teu genah kana manah. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.